So Rasulullah kumaha engke akhir zaman umat kami dihareupeun musuhna lir ibarat dahar nu siap disantap nalhur meja gitu. Engke umat kami di akhir zaman loba tapi kawas buih di lautan gitu. Kan tetelepek sahabat nah Rasulullah bet kitu kan gitunya. Cenah sakedik henteu loba cenah siga buih di lautan nah atuh bet kitu. Kan Rasulullah teh umat kami engke akhir zaman dieunteupan panyakit wahan gitu. Naon cinta dunia sieun maot gitu eta teh. Tamadak lelenyepan naon kira-kira nu ngakibatkeun urang bet sieun wae mayunan maot ngan sarupi sarasna. Cinta keneh kana dunia. Mung memang kedah kapendak nyalira eta teh. Henteu tiasa wong ayeuna misalna eta henteu kitu kodok wih ti dieu teh. Kodok wih ti dieu teh sok salat hajat heula gek calik heula sok kodok nah bet sieun ku maot teh kitu. Hadirkeun tah pangarti maot teh asbabna sumberna makhluk nu dijadikeun tukang nyabut nyawana teh hadirkeun ku urang teh nah bet sieun wae teh maot teh kitu. Tak dugikeun ka kapendak oh iya kitu masalahna teh. Da kirang urang kumaha eukeur mah eukeur aya cinta kana dunia tambah-tambah aya racun tina filsafat materi mata begitu urang ngaos tareh siga contoh lah perang Tabuk pan perang Tabuk mah perang dina kaayaan nuju usum paceklik suur panen nu gagal sehingga logistik kota Madinah teh drop tapi Rasul kedah angkat ka Tabuk nyongsong pasukan kafir nu rek lebet ka Madinah pan kapaksa logistik teh ikhtiar masing-masing eta teh nu biasa logistik ti Baitul Mal teh ikhtiar masing-masing harita mah dugikeun ka seueur jalmi nu tumba tambut ku madi hayang pisan angkat ka medan perang Tabuk gitu pan kapungkur mah pas maca teh ai normal teh jelema teh urang sing ngori nu teu normal mah dan normal mah kitu sarasna mah kapungkur makan ketika urang can ngaos tauhid buat teu normal sahabat-sahabat Rasul teh make jeung hararayang kitu maot pan satos ngaos tauhid mah oh urang geuning nu teu normal teh naon margina tos karacunan pan ku filsafat materi terutama ku diagnosa medis kitu eta teh